Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadawuh saha Abu Hanifata, Imam Abu Hanifah rahimahu, moga ngasih ka Imam Abu Hanifah sahallahu Gusti Allah li ashabihi ka sahabatna Abu Hanifah. Azimu kudu ngagedekeun aranjeun ama imakum kana pirang-pirang sorban aranjeun. Wawasi'u sareng sing ngalebarkeun aranjeun akmamakum kana leungeun baju aranjeun. Akmamakum kana leungeun baju aranjeun. Wa inna maqala sareng pastina ngadawuh ya Abu Hanifah dalika kana tos dicarioskeun biar li alla yustakhaffa supaya ulah dianggap enteng naon bil ilmi ilmu wa ahlihi jeung ahlina ilmu. Wayang bagi sareng peryogi penting li talibil ilmi pikeun jalma anu neangan ilmu naon ayu hasil aya ngahasilkeun ieu talib kitab al wasiyati kana kitab wasiat allati tegasna kitab katabaha anu nuliskeun kana ieu kitab saha Abu Hanifah li Yusuf bin Khalid kanggo Yusuf bin Khalid As-Simti anu bahasa Simti lain Sinti do Simti inda ruju'i dina nalika mulih ieu saya teh nama Yusuf ila ahlihi ka ahlina Yusuf yajiduhu bakal manggihan kana eta kitab sahaman jalma yatlubuhu anu neangan jalma kana ya kitab wa kana sareng bukti saha ustaduna guru urang sadaya Asy-Syekhul Imam Burhanul A'immah Syekh Imam Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakrin nyata Ali bin Abi Bakrin qaddasa muga ngabersihkeun sahallahu Gusti Allah ruhahu kana ruhna ya Syekh Al-Aziza anu mulya amaroni marentahkeun ya Syekh ka kaula bi kitabatihi kana nuliskeunana ieu kitab wasiat indar ruju'i dina nalika mulih ila baladi ka lembur kuring wa katabtuhu sareng nuliskeun kuring kana ieu kitabul wasiyah wala budda sareng teu meunang henteu lil mudarrisi kanu sok ngaburuk ngaji kanu sok ngajar mudarris wal mufti jeung anu sok mere fatwa fi muamalatin nasi dina pirang-pirang pagawean manusia minhu tina ieu kitabul wasiyah